Di hiji poe teh aya jalmi nu pindah ka perumahan Indah Bagja. Euis datang ka bumi anyarna bari bungah pisan. Loba nu euis teh nyaho tentang kaayaan di dieu. Salah hijinya nyata tetangga nu mulutnya teh lada jiga sambal balado level 5. Katempo jelas suasana rame ku ibu-ibu nu nuju balanja sayur kasih Udin Bakekok. Sayur, saha nu aya beli sayur? Aya sayur bayam, sayur asem, jeung sayur kangkung. Teng poho jeung terina. Mang, beli jasa sambelin weh. Alhamdulillah, sabarahan neng. Goceng weh, Mang. Halus ya, Mang. Cek. Ini sayur, Cek. Nuhun. Saya rasa. Ibu-ibu balanja. Nya, si aya malu. Data sok aya ngeujang sambelin wae, Bu. Wah, tuh mana aya sambal. Nya bener, Bu. Bisa bahan, Mang. Ibu-ibu malik siuk kana balanja anak sorangan. Sok neng. Tinggal itu aya nuker beda-bedakeun barang. Cenah barang teh aralus pisan, namina euis. Oh, cenah, Cek. Eta teh dari mana? Heueuh cenah barang teh aralus pisan, ibu marahal. Beunghar meureun. Meureun. Loba-loba teh, ini satu. Rek masak naon emang ibu? Masak sayur kangkung. Dari kangkung. Gusti sudah pisan eta mah. Nuhun, Mang. Kita mah masak gini aja sawi. Banyak ibu-ibu. Mang mana sambelna? Cucu jeung Endah nyamperkeun euis nu keur merasan barang-barangna sorangan. Maranehna datang bari mawa belanjaan ti tukang sayur sarta tataros ka euis. Aduh, wilujeng tentang ibu karena pindahannya. Ibu, eta oge masih repot. Seueur kene barang dan diangkut. Cucu jeung Endah teh pura-pura bager kusabab penasaran nungkul ka tatangga anyarna. Barangnya meni alus-alus pisan dari brand-brand luar negerinya. Eta pasti barangnya palsunya, Bu. Jol weh Endah teh ditowel ku si cucu. Marahal atuh. Nyatunya punya bade diteruskan hala ieu. Yang geus atuh Bu, sing betanya di dieu. Hanya tuh Ibu, nuhun ya Bunya. Abdi mah yakin pisan pasti eta barang-barangnya palsu. Dia mikir kos gitu, tapi ya Bu besok manehna teh hayang ngadakeun pengajian cenah geus ibu-ibu. Jadi orang jangan ngebohongan dan segalanya. Pasti lo bakal ada angan ngeunahnya. Kita bawa balik dulu. Po isukana euis ngayakeun pangaosan keur syukuran bumina. Ngundang ibu-ibu pangaosan nu aya di parumah satempat. Cucu jeung Endah tur ngiring ka pangaosan eta. Seueur ibu-ibu nu teu tiasa hadir ka pangaosan, euis tuluy nyambut ibu-ibu nu hadir nampakkeun bungahna. Urang sadayana ngadakeun pangaosan syukuran bumina Inggris. Anjeunna teh asalna di Bandung. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nyamankeunnya doana ngabukkeun betah ngicingkeun bumi. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala. Ibu sok aya bade nu ditaroskeun. Ini naon sih mukina anu sok ngomongkeun batu teh. Tapi nyindir abang ya. Udah gitu deh yang kendala, terus tadi ngomong. Hukumna nu bohong, ngolok-ngolok, jalan teh atau perbuatan kacau. Seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Seperti dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 18 nu artina
Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ibu tong hilapnya dituang kamar mana hampura ngan sakedik ayana. Kaduana ngasupkeun kadaharan icing-icing keur dibawa uih. Iteung jeung Neneng teh reuaseun ningali kalakuan Enda sareng cucu. Iteung jeung Neneng buburu mere nasehat ka maranehna duaan. Ceuis, teu alus nyokot icing-icing. Heeh, bisi aya omongan teu ngeunaheun ti batur. Endah jeung cucu nu ngadangu eta teh jadi ngerasa era sarta ngaluarkeun kadaharan nu tos disumputkeun tadi. Euis nu ngadangu eta ge langsung nyarios beh suasanana tenang. Akhirna acara didinya teh tos beres. Sakabeh ibu-ibu aruwih ka bumina sorangan. Ieu kadaharan di tukang. Mun nya sami-sami atuh. Yuk ambil deh.